Gehu para risang pisang hanet ye. Gararehu pisang hanet ye. Neng garehu neng. Garehu gehu. Gararehu bala-bala para risang hanet ye. Mak, gehu mah pisang hanet mak. Oh ya kia mata pisang gehu hararanet. Kaleresan ce. Mati tata dingantosan rencang pada mam tata ayatan gaduh rencang. Ya bala-bala ce. Are si emak. Ulah sakananyakan one mak. One mah teh jualan ce mah. Hari ce. Mama teh naroskeun one ce. Naroskeun rencang sangu, bala-bala atau gorengan. Ma, abi mah teu isaran ka gorengan tatangga ampun paralun henteu abi mah. Abi mah sabang saning gehu, bala-bala, pisang, icaran teh tah nu kararitu mah abi mah. Muhun eta teh ce, sami gorengan eta tamina teh. Mama peryogi pisang we sareng bala-bala, pisang 3, bala-bala 2. Lieur si mama segala ditanya itu ieu. Sabarahaeun maserna, bade maser moal mak. Ce mah 5.000-an ce. 5.000-an 2 rupiah mama meser teh. Mak ulah ka diborong abi mah namayan icaranana ge sok we saali-tali teula we meser mah atuh 5.000-an meser teh. Batur karunya haroyongeun. Mal ka dipasikeun diborong ku ece mah. Muhun ce 5.000-an meser teh. Nga ieu artosna. Da ieu kirangna tah. 5.000-an ce. 5.000-an. Muhun 2 rupiah. Can aya. Dari ce. Mau naon atuh nu diicar ku ece teh? Mak ulah buyur repe. Ece teh keur neangan hal keur modal. Engke di mana aya ge hanet diantirkeun ka emah can boga keur modal pisan ieu teh nya. Lieur ece mah. Teu pararuguh bah cicisna we bakadekeun macios meserna itu aya mah. Aduh eta emak aya ku bager-bager teuing. Cekape mah sakieu wah modal mah. Entos we ageng-ageng teuing moal sakieu ge cekap pang modal mah. Nuhun pisannya. Ari baca-baca ka batur teh ece neangan keur modal can boga keur modalnya. Lieur ece mah. Ek balanya teh teu aya lieur kantuna liurkeun emak atuh kitu mah. Kalem. Barang pasti aya. Oke. Assalamualaikum mak. Waalaikumsalam. Gararehu gehu neng. Moal ase warargene tos tuang. Heuy, Moal warargene tos tuang. sabarahaeun? Moal. Cak kue mah jangan naikkan cak kue. Ece mah pisang jeung bala-bala gehu. Cak kue di nu kieu atuh lieur. Ece nu lieur mah. Dari diski masugan we tukang gorengan ka dia gehu pisang pantes mah hujan-hujan kieu mah. Mendung kieu mah. Bala-bala gorengan gehu. Cek ka dieu cek. Gehu cek. Heuy, Gehu pisang, goreng pisang gehu lah. eueuh peuyeul mah kabeneran. Pisang jeung gehu. Encan nyieun can usum hujan peuyeul mah tara jadi. 10.000-an sugan aya lah. Aya oge bala-bala pisang gorengan. Ta eta 10.000-an we. Heuy, 10.000-an. eukeun bae saaya we. Pisang gehu sak dibungkus cek. Pisang gehu bala-bala 10.000-an. Hei, Mang Adem mah. Ece mah sapa poe ge di lembur cara ka mana-mana Mang Adem mah anu kakara balik di kota. Buru eta 10.000-an dadangan. Pisang gehu bala-bala 10.000-an lah. Iya, Mang Adem ngomong naon teh kadenge aing. Ngomong naon Mang Adem bieu? Ka Ece ngomong naon gagerenceman aing teh kadenge. Niat jualan teh buru bungkus tah bala-bala gehu pisang 10.000-an lah. Hei Mang Adem, ulah sok aya ngaborong Mang Adem ka Ece mah. Batur karunya bisa harayangeun heueuh. 5.000-an atuh meuli ka Ece mah. Sok 10.000-an tah. Arek 5.000-an dadangan Ece mah lamun 10.000-an mah dadangan Ece mah. Atuh kumaha yang selapar ye gorengan bisa kaburu tiis. Heuy, 10.000-an. moal 5.000-an hayangna Ece mah. Iya bisa teh cukup. 5.000-an mah saeutik atuh. 10 tuh tinggal 10 tuh. Arek 5.000-an. 10. Moal. Ece mah kajenak balik dewe kana Ece mah arek 10.000-an moal. Atuh kumaha atuh dagangan ieu? Ya 10.000-an da minggu batur ge sarua jadi 10.000. Soalna batur bisa harayangeun karunya ulah sakayang sorangan menjajan teh bagi-bagi. Liar. 5.000-an werek. 10 among 10.000-an ah. Ieu Mang Adem. Heug ari keugeuh teuing mah nya arek meuli 10.000-an. Ngan omat ulah digajah-gajah ka batur heueuh. Hari Ece.
Jeung ulah dibeja-beja ka batur kan batur ge harayangeun. Kumaha mun ku ieu teh dibeja tuh kasih eueuh ceng meuli teh. Kumaha mun dikitukeun sok da karunya batur meureun. Teh geuningan Mang Adam mah. Geus stop ulah hayang 15.000. 10.000 heula we. Jeung hayang namah 15.000. Lieur jeung Mang Adam mah aya menjual beli jeung Mang Adam masuk rewel anjeun mah. Sok ladangan atuh, eta 10.000 sok ladangan heula. Heuy. Ladangan heula we eta sok 10 lah, lapar ya. Kalau kada beja-beja ka batur. Keur modal heula. Hah? Menang keur modal. Keur modal mana ieu nu dijual na mana dahareunana? Can aya neangan heula keur modal. Panya teh bener jualan teh atuh dicuruban sagala ku nu kieu ku koran. Ulah tarik teuing, bisi kadengan ku batur. Keur neangan heula keur modal euceuna. Aduh, kakara anu jualan kieu. Cik sing kira ada tuh. Mun jualan teh aya barangna, paya teh bener we ditutupan teh aya barangna. Aduh, Gusti ya Allah ya Karim. Nah, Mang Adam mah selalu nyupot ya euceut teh. Lain nyupot tingali ieu. Mun teh bener tingali dijek pokona mah. Au, ulah. Ya nitip tah. Tadi makanin 10.000, ya nitip isin mah tadi. Kumaha ya teh atuh? Ngaruh oge iya ya bisa dipakai deui ya. Jadi batian 5.000 atuh. Lumayan, tadi rek meuli 10.000-an jadi aya tambahan 5.000. Ngabecir tuluy ngaruh oge bener awas mun macam-macam. Gehes ya. Mang Adam boga batu ali naon nya. Serem kitu batu alina aduh. Aduh ya. Capek untung teh ditonyok dada aku.